Wilujeng enjing para wargi di lebet Gusti Yesus, renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu ka-17. Mitra anu sajati. Saatos ngaos bab anu sateu acana, abdi yakin seueur anu hoyong ngajukeun patarosan sapertos kieu. Anu kahiji, upami Kristus hirup di lebet urang, naha hirup urang Kristen seseueurna henteu sarupi sareng Kristus. Anu kadua, upami Kristus hirup di lebet urang, naha hirup orang Kristen seseueurna sakitu lemah sareng ngalakukeun dosa. Ieu mangrupi patarosan anu masuk akal. Upami saderek nyarios yen upami mitra urang jalmi anu beunghar sareng jalmi anu gaduh pangaruh di Indonesia. Tangtos harapan abdi saderek oge janten beunghar sareng ngagaduhan kawasa sapertos mitra urang. Upami kitu, naha urang sakitu lemah tur dosana. Naha sanes Yesus teh mitra urang. Masalahna nyaeta Kristus anu hirup di lebet urang henteu sacara otomatis didamel dina diri urang. Sateu acan Yesus tiasa barang damel, ngawitan urang kedah ngagaduhan iman ka anjeunna. Sami halna sareng kajadian Kristus dina kayu salib. Sateu acan urang percanten ka anjeunna, kajantenan Kristus di kayu salib moal aya mangpaatna kanggo urang. Mumawi kitu, Gusti hoyong urang ngajalankeun kahirupan ieu sareng iman. Sabab mung iman anu ngahubungkeun urang ka Allah. Rum pasal 1 ayat 17b nyeratkeun kieu. Jalma anu geus diangkeun ku Allah lantaran percaya ka Allah tinangtu hirup. Iman anu diperyogikeun ku urang supados raket sareng Allah. Naha sadere kantos perhatikeun kacida enggalna urang ngahilapkeun Allah sawaktos sadayana parantos jalan lancar. Biasana sawaktos urang sulit sareng putus asa, urang ngemut ka Gusti. Tur sawaktos urang ngemut ka Gusti, anu kabayang ku urang nyaeta hiji pribadi anu disawarga. Urang hilap yen Kristus nyaeta Allah tea hirup di lebet urang. Urang teu ngangken, malih henteu nolih. Urang nyuhunkeun pitulung ka Allah anu saolah-olah mantena tebih di sawarga sanes dina hate urang. Numawi kitu, urang kedah ngemutkeun diri urang yen urang ngagaduhan hubungan sareng Allah. Hubungan anu kacida raketna. Hayu urang diajar kana Galata pasal 2 ayat 18b anu nyeratkeun kieu. Sim kuring geus dihukum paeh jeung Kristus dina salibna. Naon hartosna disalibkeun sareng Kristus? Kumaha urang tiasa disalibkeun sareng Kristus samentawis anjeunna parantos disalibkeun 2000 tahun kapengker sateu acan urang lahir? Sanaos urang henteu sacara fisik disalibkeun sareng Kristus, urang tiasa diajar ngalakukeunana dina pikiran urang. Tikawit urang nampi Yesus janten juru salamet, Yesus dongkap kana hate urang. Urang henteu tiasa nyarios abdi atanapi kuring. Sabab ayeuna urang ngagaduhan rencang didamel dina hate urang. Ti sawaktos eta abdi parantos disalibkeun, lajeng abdi parantos henteu aya deui. Nya ti waktos harita anu aya nyaeta urang. Maksadna Kristus sareng abdi.
Galata pasal 2 ayat 20 ngajelaskeun ku kalimah kieu. Ayeuna anu hirup di jero diri sim kuring geus lain sim kuring, tapi Kristus. Ieu hirup anu keur dilakonan teh hirup rejeung percaya ka Putra Allah anu geus ngurbankeun hirupna ku anjeun ku tina asihna ka sim kuring. Ti sawaktos urang nampi Yesus janten juru salamet, urang kedah diajar supaya ngemut sareng ngucapkeun urang sanes deui abdi atanapi kuring. Ti sawaktos harita urang kedah diajar kanggo mayunan sagala rupi tantangan hirup sasarengan sareng mitra urang, Yesus Kristus dina hate urang. Galata pasal 2 ayat 20 nyebatkeun, ayeuna anu hirup di jero diri sim kuring geus lain sim kuring, tapi Kristus. Ieu hirup anu keur dilakonan teh hirup rejeung percaya ka Putra Allah anu geus ngurbankeun hirupna ku anjeun ku tina asihna ka sim kuring. Istilahna sanaos Kristus hirup di lebet urang, anjeunna henteu aktif ngabantos urang dugi kanempatkeun iman ka mantenna. Iman anu disebatkeun di dieu sanes iman anu ngacu kana waktos urang ngawitan percantan ka Yesus Kristus janten juru salamet. Iman urang ka Yesus dina kayu salib masihan hirup anu enggal, hirup anu langgeng, sareng masihan Kristus janten mitra dina lebet hate urang. Iman ka Yesus di kayu salib kajantenana mung sakali sarta henteu perlu diulang-ulang. Sabab tina waktos urang ngagaduhan iman eta, Yesus janten juru salamet urang. Yesus oge janten mitra urang. Iman eta nyaeta iman sawaktos urang percanten ka Yesus Kristus sareng pada melanana dina kayu salib kanggo dosa-dosa urang. Iman anu disebut dina Galata pasal 2 ayat 20 nyaeta iman anu kedah dipimili ku urang dina ngajalanan hirup sadidinten. Iman ieu kedah teras-terasan ku urang dipimili sanaos sering urang mayunan tantangan dina hirup. Iman ieu nyaeta iman di lebet Yesus Kristus anu hirup dina hate urang. Contona, upami sawaktos saderek ngaos Alkitab tur kira ngartos saderek kedah enggal nyuhunkeun pitulung ti mitra urang. Gusti Yesus, abdi kira ngartos, tapi Gusti tiasa maham sagala rupina. Nyuhunkeun pitulung supados abdi paham kana ayat anu ku abdi diaos ieu. Hatur nuhun Gusti Yesus. Amin. Upami saderek kakirangan hikmat kanggo ngadamel hiji kaputusan, mangga dongkap ka mitra urang. Nun Allah Roh Suci, abdi henteu ngagaduhan hikmat kanggo ngadamel kaputusan anu tepat. Anjeun anu maha bijaksana, abdi neda kabijaksanaan anu dongkapna ti Gusti kanggo sim abdi nyanda kaputusan deunget ayeuna. Hatur nuhun Gusti. Amin. Upami saderek lebet kana cocobi, mangga dongkap ka mitra saderek kanggo nedapi tulung. Nun Gusti, sim abdi lebet kana cocobi, tur abdi teu daya kanggo nahan gogoda ieu. Nedapi tulung supados abdi tiasa dipasihan kasucian sareng kenging kakiatan ti Gusti. Hatur nuhun Gusti. Amin. Upami saderek kirang sabar sawaktos mayunan jalmi atanapi hiji kaayaan anu kirang raos, mangga sumping ka mitra urang.
Gusti Yesus, abdi teh kirang sabar. Tapi anjeun ngagaduhan sadayana kasabaran. Numawi kitu abdi neda kasabaran anu dongkapna ti Gusti. Hatur nuhun Gusti Yesus. Amin. Upami saderek henteu ngagaduhan wawanen kanggo ngabarkeun Injil kanu sanes, mangga nyuhunkeun kawani. Upami saderek henteu ngagaduhan kalimah kanggo nyarios, nyuhunkeun supados mitra saderek masihan kecap-kecapna. Anjeunna mangrupi mitra anu satia sarta moal ngecewakeun urang upami urang leres-leres percanten ka mantenna. Seseueurna urang Kristen mung terang iman ka Yesus di kayu salib supados kenging hirup anu langgeng. Tapi mung saalit urang Kristen anu hirup ku iman di lebet Yesus anu aya di lebet hate aranjeunna kanggo kenging kahirupan anu suci sareng anu pinuh ku kemenangan unggal dinten. Seueur urang Kristen mung percanten ka Yesus kanggo mayar dosa-dosa aranjeunna di kayu salib. Tapi mung saalit anu percanten ka Yesus kanggo ngabantos aranjeunna ngungkulan dosa-dosana dina ngajalankeun hirup sadidinten. Naha saderek hirupnya lira dina kaayaan eleh. Sakedahna saderek aya dina kahirupan anu kemenangan sareng Gusti Yesus. Kalimah piwuruh kanggo urang sadayana. Sawaktos urang percanten sareng nampi Yesus janten Gusti tur juru salamet. Dina waktos anu sami urang ngagaduhan Yesus salaku mitra urang. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui dinten enjing. Gusti Yesus ngaberkahan.